Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu wujubi sidqi jeung ari dalil wajibna sifat sidik lahum kaitu rusul alaihim eta muga tetep kaitu rusul as-salatu wassalamu. As-salatu ari rahmat wassalamu sareng salam. Annahum saestuna itu rusul lau kazzabu eta lamun bohong itu rusul lakana tayakin bukti naon khobarullahi cariosan Allah. Khobar Allah teh cariosan berita tiasa. Cariosan Allah ta'ala bari maru Allah kadziban eta anu bohong li annallaha karna saestuna Allah ta'ala sodaqo eta ngabenerkeun Allah dakwahum kana pengakuanana itu rusul ar-risalata kana jadi rasulna biidharil mu'jizati kalawan ngadohirkeun mukjizat ala aidihim kana pirang-pirang salirana itu rusul. Aidi harti asal leungeun utliqatil juj wa iradatil kul. Salira teh awak. Wal mukjizatu jeung ari mukjizat nazilatun eta anu turun manjilata qaulihi dina tempat turunna dawuhan Allah ta'ala bari mur Allah sodako bener saha abdi hamba kami pikul lima dina sakabeh perkara ya blugu anu tepi ieu ma ani ti kami. Ieu teh rek mertelakeun dalil-dalilna sifat anu hak di para rasul anu mana ieu dalil teh rek ngadalilan kana wajibna para rasul kasifatan ku sifat sidik. Lamun disidik-sidik ditingali-tingali ieu susunan dalil sifat sidik ti musannif teh kaasupkeun kana kias istisnai. Tarina sarah jajaran 2 aya asara bidzalika ila kiasin istisnaiyun. Jadi kaasupkeun kana kias istisnai bari sajumlahna teh ngan ukur aya kubrona wungkul gitu. Ai sugro jeung natijahna dibuang. Mana kubrona teh? Eta nu kubrona teh lapad eta. Lau kadzabu lakana khobarullahi kadiban. Eta teh kubro eta teh. Ai sugrona mana? Tah sugrona mah dina sarah jaran katilu. Aya di dinya akni qaulu fi mayati wal kidbu 'alallahi muhalun. Eta sugro hamliyahna eta. Atawa sugrona bisa lakin khobarullahi laisa bikadzibin. Maka natijahna kumaha? Yuntiju palaisa bikadzibin. Dilamun dieukeun mah kieu teh wal kidbu 'alallahi atawa alaihi ta'ala muhalun. Bohong ka Allah eta teh mustahil. Kubrona ayeuna
lau kadzabu lakana khobarullahi ta'ala kadiban yuntiju palaisa bika dibin maka henteu itu rasul bika dibin eta anu bohong. Tuluyanana kadituna dawuhan musannif lapad li annallaha ta'ala sadaqa da'wahum ar-risalah biidharil mujizat. Ieu mah rek nganyatakeun kana mulajamahna antara muqaddam jeung tali. Jadi seolah-olah kieu saur musannif teh mah dalil anu nuduhkeun kana wajibna rasul kasifatan ku sifat sidik bener boh dina ucapanana sanajan ti keur leuletikna keneh nyata kieu dalilna teh umpama dikira-kirakeun para rasul bohong maka pasti khobarna Allah berita ti Allah eta oge bohong. Sedengkeun hukumna mustahil khobarna Allah bohong. Daun sabab pangna mustahil khobar ti Allah bohong sabab khobarullah mah eta teh ala wifqi ilmihi. Ala wifqi ilmihi teh saluyu jeung anu kauninga ku anjeunna. Sedangkeun ayeuna kieu mah sakur-sakur khobar anu akur jeung anu kauninga ku anjeunna nyata ku Allah teh. Ku Allah eta teh mustahil bohongna. Samang-samang mustahil bohongna maka pasti geus eueuh wasitoh bahwa para rasul kudu benerna. Ayeuna lamun aya pertanyaan kieu ya, naon sababna pangna lamun dikira-kirakeun para rasul bohong maka eta teh ngamistikeun kana khobar Allah bohong. Jawabanana kieu Allah Ta'ala geus ngabenerkeun kana pengakuan para rasul bahwa dirina jadi utusan Allah. Ku cara kumaha? Ku cara ngadohirkeun kana mujizat anu mana eta mujizat teh nempat dina ayat lapad sodako abdi fi kulli ma yubaligu anni. Atuh ayeuna umpama mujizat nempat dina ayat sodako abdi fi kulli ma yubaligu anni maka misti eta ayat teh ngabenerkeun kana pengakuanana para rasul. Anu rasul ngaku jadi utusan maka pasti benerna. Ayeuna mang terakhir umpama eta ayat ngabenerkeun kana pengakuan para rasul anu ngaku jadi utusan maka umpama ayeuna dikira-kirakeun para rasul bohong maka pasti khobar Allah ayat itu tadi teh jadi naon? Jadi bohong gitu. Gitu lian. Artinya maka samang-samangsa mustahil khobar Allah bohong maka geus eueuh wasitoh deui bahwa para rasul pasti naonna? Pasti benerna, pasti sidikna dina ngakukeun jadi utusan Gusti Allah. Tingali sarahna mah ngajaran 2. Asaro ngisarahan musannif bidalika ku itu qauluhu ila kiasin kana kias istisnaiin anu bangsa istisnai murakabin anu disusun
min syartiyatin tina syartiyah mutasilah anu tepung madhkuratin anu dicaritakeun bilafdiha kalawan lapadna itu syartiyah was istisnaiyati jeung bangsa istisnaiyah madhkuratin anu dicaritakeun bimaknaha kalawan maknana itu istisnaiyah akni neja kuring kaulau kana dawan musannif lapad bima ya'ti tegasna lapad wal kadzibu 'alallahi muhalun wal kadzibu jeung ari bohong 'alallahi ka Allah muhalun eta mustahil wa yasihu jeung sah naon ayakuna yen bukti tu kias iktiranian eta bangsa iktirani murakkaban anu disusun min syartiyatin tina syartiyah wa hamliyatin jeung hamliyah madhkurataini anu ditutur duanana watak riruhuma jeung ari netepkeunana itu syartiyah hamliyah layah pa eta teu samar itu takrir eta nu tadi teh mang takriranana eta ya lain ta yeuna teh hamliyah teh nu tadi wal kitbu 'alallahi muhalun terus ayana kubrona law kadzabu lakana khabarullahi ta'ala kadziban natijahna palaisa bika dibin wa taudihuhu jeung ari pertelaan itu dalil anna rasula eta saestuna rasul idza ata eta di mana-mana dongkap datang itu rasul kaumahu ka kaumna rasul wa qala jeung ngadawuh rasul ana ari kuring kana lapad ana ari kuring rasulun eta utusan ilaikum ka aranjeun kabeh minallahi ti Gusti Allah wa qalu jeung ngaromong itu kaum lahu ka itu rasul mad dalilu ma eta naon ad dalilu ari dalilna ala risalatika kana karasulan anjeun wa qala ngawaler itu rasul lahum ka itu kaum in siqaku hadal jabali eta narima beulahna ieu gunung mubtadana dibuangnya masalah umpamana paidza qalu maka di mana-mana ngomong kaum lahu ka rasul i'ti bima kulta i'ti kudu ngadatangkeun anjeun bima kana perkara kulta nu geus ngucap anjeun yasiku tah meulahkeun saha Allah Gusti Allah aljabala kana gunung ingda qaulihim dina nalika ngomongna itu kaum al-madkurati anu ditutur tasdiqan karena ngabenerkeun lidah war rasuli kana pengakuan rasul ar-risalata kana karasulanana pasakullahi maka ari meulahkeunana Allah ta'ala aljabala kana gunung nazilun eta anu turun manjilata qaulihi dina tempat turuna dauhan Allah ta'ala bari maru Allah lapad sodako abdi pikulima yubaligu anni yubaligu sodako bener saha abdi hamba kami pikulima dina sakabeh perkara yubaligu anu nepi ieu ma anni ti kami palaukana maka lamun bukti sa rasul kadziban eta anu bohong lakana tah yakin bukti naon hadal khobaru ieu cariosan
ieu cariosan sodako abdi kadinya kadziban eta anu bohong wal kitbu jeung ari bohong alaika Allah taala muhalun eta anu mustahil payakunu maka bukti naon kitbur rusuli bohongna pirang-pirang utusan muhalan eta anu mustahil wa idan tapa jeung di mana-mana narima eueuh anhum ti itu rusul naon al kitbu bohong sabata tah tumatap lahum ka itu rusul naon asidku sidik bener. Jadi pikeun ngajelaskeun eta dalil anu nuduhkeun yen para rasul kasipatan ku sifat sidik eta teh kieu di mana-mana hiji rasul datang ka kaumna bari jeung eta rasul ngadawuhkeun ana rasulun ilaikum minallahi taala kuring teh ye utusan Allah pikeun nganepikeun hukum-hukum Allah ka aranjeun maka eta kaum teu gampang percaya gitu sehingga sok nanyakeun tina masalah dalilna anu nuduhkeun kana jadi utusan Allah teh gitu sehingga cek eta kaum teh ka rasul kieu cik naon dalilna anu nuduhkeun kana yen anjeun bener utusan Allah maka dijawab ku eta rasul jawabanna kieu dalilna mah beulahna gunung tuh atawa ancurna gunung tuh tuluy cek eta kaum teh kieu sok coba buktikeun ku anjeun nya Allah ngaancurkeun kana eta gunung tah Allah ngaancurkeun kana eta gunung teh pikeun ngabuktikeun pikeun nganyatakeun pikeun ngabenerkeun kana pengakuan jadi rasul maka ngancurkeunana Allah kana eta gunung teh eta nempat jeung ayat sodako abdi fi kulli ma yubaligu anni jadi geus bener ucapan utusan kami saumpama ayeuna cariosan rasul nempat dina dawuhan Allah sodako abdi maka umpama kieu mah dikira-kirakeun para rasul bohong maka pasti berita ti Allah oge naon bohong sedengkeun bohongna Allah eta teh hukumna mustahil samangsa mustahil bohong maka pasti mustahil para rasul oge bohong samangsa mustahil para rasul bohong maka wajib cek akal para rasul kasipatan ku sifat sidik bener teh ngarti tinggali sarana mah cek ay alladzi tegasna perkara huwa anu ari itu alladzi qauluhum eta omongan kaum lapad i'ti kulta tegasna lapad i'ti kulta wala alal muradu jeung buah-buah anu dimaksud bil indiyati eta bangsa sandingeun al urfiyati anu bangsa adat patas mulu maka ngurung itu ing dia al ba'diyat
al-ba'diyata kana bangsa geus bangsa ba'da alati anu alal pauri netepan harita al-mu'abbari anu dibahasakeun anha tina itu ba'diyah naon al-akibiyatu bangsa akibiyah sarua sabada keneh. Wa amma dalilul amanati jeung anapun ari dalilna sifat amanah ai ismatuhum tegasna karaksana itu rusul dahiran dina dahirna wa batinan jeung dina batina min muharramin tina anu diharamkeun aw makruhin atawa anu dimakruhkeun annahum eta saestuna itu rusul lau khanu eta lamun cidra itu rasul birtika bi muharramin kalawan ngalakonan anu diharamkeun aw makruhin atawa anu dimakruhkeun lakunna tah yakin bukti urang sadaya makmurina eta anu diparentah kabeh bimislima kana pantarna perkara yaf'aluna anu migawe itu rusul hu kana itu umma walayasihu jeung teu sah naon anu mar yang diparentah urang sadaya bimuharramin kana anu diharamkeun aw makruhin atawa anu dimakruhkeun li annallaha karna saestuna Allah taala bari mahlur Allah la ya'muru eta teu marentah Allah bil fahsya'i kana goreng pata'ayyana maka narima tangtu naon annahum saestuna itu rusul lam yaf'alu eta henteu migawe itu rusul illa ta'ata kajaba kana ta'at imma wajibatan boh naha anu wajib aw mandubatan atawa anu disunatkeun ari dalil anu nuduhkeun kana yen para rasul kasipatan ku sifat amanah nu dimaksud amanah di dieu teh nyaeta diraksana para rasul ku Allah zahiran wa batinan diraksa rasul mah jasadna jeung hatena tina muharramat jeung makruhat kamari geus diterangkeun masalah muharramat jeung makruhat teh nya maka pasti urang sadaya salaku umatna diparentahkeun kudu migawe eta muharramat lamun rasul henteu naon lamun rasul teu ngagaduhan sifat amanah sedengkeun teu sah urang sadaya diparentahkeun kudu migawe muharramat jeung makruhat naon sabab pangna teu sah sabab Allah teu marentahkeun ka urang sadaya kana migawe fahsya kana migawe pirang-pirang kagorengan tegasna muharramat jeung makruhat atuh lamun Allah teu marentahkeun ka umat migawe kana fahsya tegasna muharramat jeung makruhat ya maka pasti narima tangtu bahwa buktina para rasul eta teh henteu migawe kecuali pada melan para rasul kana taat wungkul taatna mah naharek nu wajib atawa anu mandubah naon sababna keur nalika dikira-kirakeun para rasul khianat lamun dikira-kirakeun rasul migawe manhiat eta ngamistikeun bahwa urang sadaya bakal diparentah migawe eta manhiat jawabanana sabab urang salaku umatna diparentahkeun kudu turut ka para rasul dina aqwal jeung dina af'alna sakumaha ayat fattabi'uhu la'allakum tahtadun itu kaharti meureunnan kali deui naon sabab ieu mangalamun lamun dikira-kirakeun para rasul khianat tegasna migawe kana perkara anu dicarek eta teh ngamistikeun bahwa urang sadage pasti diparentah kana eta manhiat gitu jawabanana sabab urang sadaya salaku umatna
pasti diparentah kudu turut ka para rasul gitu. Boh dina aqwalna atawa dina af'alna. Ngalangkungan ayat fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Umpama urang umatna diparentahkeun ku Allah kudu turut ka para rasul, atuh misti meureunnan umpama dikira-kirakeun para rasul khianat tegasna migawe manhiat, misti urang sadaya oge bakal migawe kana eta manhiat. Sedengkeun urang salaku umatna teu sah diparentahkeun migawe manhiat, atuh natijahna mustahil para rasul khianat, mustahil para rasul migawe manhiat. Samang-samangsa mustahil para rasul khianat, maka pasti wajib para rasul kasipatan ku sifat amanah. Tegasna para rasul diraksa ku Allah tina migawe manhiat. Eusina manhiat teh muharramat jeung makruhat teh. Wala tadkhulu jeung teu asup af'alahum kana pirang-pirang padamelan rasul naon al-mubahatu pirang-pirang anu wenang. Li'annahum kana saestuna rusul ida fa'alu eta di mana-mana midamel rusul al-mubaha kana nu dimenangkeun yakunu tah bukti itu mubah libayanil jawaji eta tetep pikeun mertelakeun kana meunang, mertelakeun kana jawaj. Memeh nerangkeun eta tinggal heula sarahna. Dina qauluhu law khanu annahum law khanu. Pihi eta tetep dina ieu qauluhu mari perkara maro anu geus kaliwat ieu mah pima dina perkara qablahu dina samene tu qauluhu. Qaulakuna mamurina aya la qalihi kana dawuhan Allah taala wattabi'u jeung kudu anut aranjeun kabeh hu ka itu rasul la'allakum mudah-mudahan aranjeun kabeh tahtanuna eta narima pituduh aranjeun kabeh. Ena wala tadkhulu af'alahum. Kulantaran padamelan para rasul mah eta teh taat wungkul boh wajibna atawa sunatna, maka rasul moal rek tumiba kana midamel perkara anu mubah. Naon sababna pangna rasul moal tumiba midamel anu mubah? Sabab umpama para rasul migawe perkara anu mubah, maka pasti cek kamari geuningan aya bahasa litasri. Eta teh maka pasti sabenerna eta teh keur mertelakeun, keur nerangkeun hukum jawaj gitu. Jadi lain berarti para rasul migawe mubah, umpama ku migawena para rasul eta pikeun nerangkeun hukum jawaj. Maka pasti ku migawena kana barang anu mubah teh eta kaasupkeun kana babut ta'lim. Anu ayana babut ta'lim teh eta mangrupakeun panggede-gedena darajat pagawean. Ayeuna lamun padamelan para rasul dina migawe mubah eta pikeun nerangkeun hukum jawaj litasri teh ya, maka pasti cariosanana para rasul padamelanana para rasul eta teh henteu terlepas tina hukum wajib je atawa sunnahna. Da keur naon teh keur litasri teh gitu, keur nerangkeun hukum. Kali deui kesimpulanana, ketika rasul midamel mubah maka eta teh lain rasul keur midamel mubah, tapi keur nerangkeun hukum bahwa eta pagawean teh hiji pagawean anu mubah, pagawean anu meunang gitu. Eta keur litasri teh gitu. Tah ku litasrina eta maka para rasul teh tetep cicing dina martabat taat boh di hukuman wajib atawa sunnahna gitu.
Wa amma dalilut tabligi anapun ari dalilna sifat tabligh fali annahum tah karna saestuna itu rusul law katamu eta lamun nyumputkeun rusul lakuna tayakin bukti urang sadaya ma'murina eta nu diparentah kabeh bikit manil ilmi kana nyumputkeun ilmu walayasiu jeung teu sah naon annak tuma yen nyumputkeun urang sadaya al ilma kana ilmu li anna katimahu karna saestuna anu nyumputkeun ilmu malunun eta dilaknat pata'ayyanu maka narima tangtu naon annahum saestuna rusul lam yaktumu eta henteu nyumputkeun itu rusul pasabata maka tumetep lahum ka itu rusul naon at-tabligu nganepikeun dalil anu nuduhkeun kana yen para rasul kasipatan ku sifat tabligh tegasna mah para rasul nganepikeun hukum ti Allah ka umat kieu dalilna teh lamun mah dikira-kirakeun para rasul nyumputkeun hukum-hukum anu wajib ditepikeun ka umatna maka pasti urang sadaya salaku umatna bakal diparentahkeun kudu nyumputkeun ilmu bakal diparentahkeun kudu nyumputkeun hukum-hukum anu wajib ditepikeun sedengkeun teu sah urang sadaya nyumputkeun ilmu naon sababna pangna teu sah nyumputkeun ilmu sabab jalma anu nyumputkeun ilmu eta teh dilaknat ku Allah atuh samang-samangsa teu sah urang sadaya nyumputkeun ilmu maka mustahil para rasul nyumputkeun hukum-hukum ti Allah maka geus eueuh deui wasitoh bahwa pokona mah wajib para rasul nganepikeun hukum ti Allah ka umatna sehingga moal aya hiji hukum Allah anu henteu ditepikeun ku rasul tinggal sarahna dina qauluhu li anna katimahu mal'unun ay kama fil hadisi tegasna lapad katimul ilmi ari jalma anu nyumputkeun ilmu mal'unun eta dilaknat wa huwa jeung ari tu hadis mahmulun eta dipanteskeun alaman ka jalma katama anu nyumputkeun man hu kana ilmu an mustahiqihi ti anu ngahakna itu ilmu wa qad ta'ayana jeung narima tangtu itu mahmul aleh wa mahmul aleh wa qad nasu jeung nyata ngenas ulama ala annahu kana saestuna kalakuan layajibu eta teu wajib alal alimi ka jalma anu alim naon ayyu alima yen ngawurukan alim annasa ka jalma-jalma min ghairi tolabin bari teu dipenta minhum ti itu enas malam yakun dina salagi teu bukti naon al-waqi'u anu tumiba amron eta perkara munkaron anu diingkaran wa illa jeung lamun teu itu malam yakun lazima tahmisti huka alim naon dalika itu taklim izalatan karena ngaleungitkeun dil munkari kana pamungkaran payajibu maka wajib alaman ka jalma ro'a anu ningali man sahson ka hiji jalma yamhaku anu ngahapus ieu sahson hayya atas salati kana tingkahna salat masalan umpamana naon ayyuan 5 fa'il tina lapad payajibu yen ngawurukan manhu ka itu sahson wa in lam yas'al jeung najan teu nanyakeun itu sahson huka man min dalika tina itu salat yamhaku teh ngahapus bahasa Jawana membusek menghapus tapi bisa harti sejen di DT aya mahako teh membusek membatalkeun membatalake ngerusak jadi bisa ngahapus ngabatalkeun atau ngaruksak wa amma dalilul patonati anapun ari dalil sifat patonah
Ai al hadiki tegasna pinter cerdas lahum kaitu rusul alaihim eta muga tetep kaitu rusul assalatu wassalam ali rahmat sareng salam pali annahum tah eta karna saestuna rusul lawin tapat eta lamun narima eueuh anhum ti rusul naon alpatona tu pinter lama kodaru tah moal kawasa itu rusul ayukimu kana yen ngadegkeun itu rusul hujatan kana hujah alal khosmi kana ngelehkeun musuh lakin iqamatul hujaji tetapi ari ngadegkeun pirang-pirang hujah minhum ti itu rusul alal khosmi kana ngelehkeun musuh dala eta geus nuduhkeun alaiha kana itu iqamatul hujaj naon Al-Qur'anu Qur'an fi ghairi maudhi'in dina lian hiji tempat wa iqamatul hujaji sareng ari ngadegkeun kana pirang-pirang hujah latakunu eta teu bukti itu iqamah illa minal patoni kajaba ti jalma anu pinter dalil anu nuduhkeun kana yen rasul kasipatan ku sifat patonah nyata para rasul luar biasa cerdasna dina ngadatangkeun dalil-dalil dina ngadatangkeun hujah-hujah pikeun ngelehkeun musuh-musuh paduna kieu simpulna mah umpama dikira-kirakeun para rasul teu cerdas lamun dikira-kirakeun para rasul bodoh maka pasti para rasul moal rek mampuh ngadegkeun kana hujah pikeun ngelehkeun musuh-musuh paduna jeung pikeun ngabatalkeun kana i'tikad musuh paduna anu batil. Sedengkeun Al-Qur'an diantarana ayat wajadilhum billati hiya ahsan teh geus nuduhkeun bahwa para rasul mampu ngadegkeun kana hujah pikeun ngalehkeun musuh. Sedengkeun ari masalah ngadegkeun hujah pikeun ngalehkeun musuh maka pasti buktina eta para rasul teh luar biasa cerdasna. Mustahil para rasul bodoh. Ngalina qauluhu lakin iqamatul hujaj jajan kagenep. Al adharu ari kaul dohir ayakula eta yang ngadawuhkeun musannif lakinna adama kudratihim kana lapad lakin adama kudratihim ala dalika kana itu iqamah mamnuun eta dicegah li anal qur'ana kana sesuna al-Qur'an dalla eta tos nuduhkeun ieu Qur'an ala iqamatihim kana ngadegkeunana rusul al-hujaja kana pirang-pirang hujah alal khasmi ngalehkeun musuh padu fi ghairi maudhi'in ay kama fi qouli ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan ila ghairi dalika wajadil jeung kudu ngabantah maduan ngabantah anjeun hum ka itu kaum billati kalawan perkara hiya anu ari itu allati ahsanu eta leuwih alus ila ghairi dalika nepi kalian itu qauluhu minal ayati nyatana tina pirang-pirang ayat qauluhu wa amma dalilu jawajuku ila aradil basyariyah bihim wallahu a'lam.